ya baru biasanya lamper ke dari ya setiap orang naon dia menawan naon tarka dia diri amal banyak bon bon Innalillahi biar mulai maut juga. Ata ini ada amat ano ya ditanya ini aman 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 di mana kamu ini aman aman kemana aman aman kamu mana lagi Kalau budak ada apa ditinggal nikahnya ku pacarna jadi sieun orang jadi kieu nak tuh mah nanya wes aja ngapain sih sama mana makin gede makin gelo bener. Kita mampir dulu lah pakai deh di bocah kernaun cel kernaun mana dia Kena pokoknya manggorbon eta mah lain manggorbon atuh orok gede eta mah anak nama Sanuk salaman oh kudu nama maneh teh nyebutna amit-amit temu ningali Mang Sanuk mah eta anakna mamang anu mang amit-amit mah astagfirullahaladzim benernya kamu jeung nya uyuhan eta mana buukna kriwil kitu ongkos atau pelan eta teh bakwan lah eta geus lah maneh mah ulah sok ditempokeun bising katularan pamali lain pan maneh teh keng geus gede bising meunangkeun anu kos kitu amit-amit mang saeuna mah balik lah lain urang mah nyiribeuteung urang ieu ngomong-ngomong ide cai caah teu nyaho dah nah geus tong ditempokeun eta mah pokona bitangeuh nya balik uyuhan teh atau ini anak uyan acil sampai ke lah abang kayak awet acil ayo saya acil iya anak memang Sanuk naonnya ka dia iya aing jadi sieun macam uang ayo sama awe urang aya wae kakak pangi ngomong naon sih sikal dia oh ini jeung orang yuk embung atau mah geus usum eta teh gitu mah embung mah naon urang mangkat kuning lah uang nangol sih make jodoh anjir acit engor sak yang nyaon ya baik yuk abon ya abah ya ayo